Ya Allah, gimana ya modal ke rumah kaya tuh ke beli berak-berak acan tuh ayah cau jualin kan 5 turu udah menyamahi itu ke berak Kang, oh, ya bang. alhamdulillah itu calik-calik teh sinarian ayah naon Kang. Mohon itu pada nepangan murang kali akang. Oh ciboga ya. Mohon. Ayah di dapur Ayahnya. ayah naon itu Kang. Sanes gaduhun samatan ke abdi teh. Nyanak HP teh abdi. Palingan si bogal HP na alus atuh. Mohon. iPhone eta. Nyanak itu nyata 2 juta neme masihan 500 janji saminggu terus ayeuna tos hampir sasih teh acan kana. Ari si bogel. Oh baru gitu lah lakon atanya. Kang. Kita orang gurahna budaknya. Besok. Gel, nih. Enon Pak. Aya Amang nih. Ya lemana boga utangnya ka desa Amang. Boga 2 juta kan dibayar gope. Tak gitu kumaha tuh? Mah waktu ayeuna mah Kang da eueuh gitu. Hampur ae Kang ya, tega dua acis ayeuna mikir. Mohon biasa tagengan HP-na bade di sana ku abdi. Ulah mah ulah Pak tuh Pak urang kumaha Pak dicokot Pak. Pak pe urang itu dicokot Pak. Pak. Bawaan sia ada. Boga utang terang abang. Untuk aing mesti bayar berpikiran.